Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung dicoman tarang langkungan channel Sisma Bagekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Sadrah karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kadalapan nya. Mudah-mudahan koena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangbrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulapna di siklupna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Margi pamit ku urang dimulai bare kusaha deui nya urang salaku urang Sunda. Kitu nya. Supaya teh yang kolong tinggal waktu semangat urang dirajikeun bae dongeng Sunda teh geudeung jeung dangukeun geudeung jeung manco dina hapena tong hirap kopi. Rak. Para mitra kaum dangu sadayana. Neng Pitria anu ngadengekeun ngaji najaki sanajan gegerenengan tapi kadenge ku ceuli manehanan. Neng Pitria jiga anu ka patri hatena nangtung mancuh dina tangtunganana teu incah balilahan tapi kajakina tamat maca Quran. Sangeus jaki ngadengekeun akhirna maca Quran nepi ka akhirna Pitria langsung buru-buru balik deui ke tengah imah nonton sinetron deui pura-pura bari emok depok nyarane kana temok dina hatena Pitria pok ngomong aing teu nyangka sejaki bisa ngaji beuni alus di sorana oge. Namun dibandingkan aing jauh tanah ka langit aing teu bisa naon-naon. Ih. Kunaon atuh aing teh? Pitria anu ngarasa beuki simpati ka jaki hatena ge gunah tapi tetep egona anu memang tinggi. Nu mung paadu tanya ngarasa dirina kapaksa kawin ka jaki. Yang beureun lamun dibanding-banding masing jaki ge sarua we kapaksa kan pedah jaki mas Sadrah. Naon anu kajadian kumanehna tarima layan lapang hati, dada lapang hati gitu nya. Tapi beda jeung Pitria. Sanajan memang ka dieu keunana Pitria anu ngarasa simpati ka jaki ku bageurna pinter dina urusan ngaji oge. Sanajan jaki teh memang kasebutna lain ustad atawa budak santri ngan pedah jaki rajin kana maca Quran saban poe 10 teu bisa oge ari ku rajin mah tangtu kabisa bakal nuturkeun. Beda keur mah teu bisa teu maca Quran teu diajar nyebloon we ka dituna mah. Jaki sanggeus nutupkeun Quran leutik diasupkeun deui kana sakup kokona. Jaki langsung ke tengah imah kebat keluar ningalian kaluhur langit anu memang hujan kurti mangiripi saeutik. Alhamdulillah beres gini hujan teh. Aing can ngumah roda segala rupa deui. Mumpung peuting mesa aing ek ngumah roda heula. Ceuk jaki anu bega pikiran rek kumah roda anu diparkirkeun di hareupeun imah anu aya sasaungan leutik sok paragi parkir motor segala rupa dirinya. Jaki balik deui ka jero saeutik oge teu ngareret ka Pitria. Pitria kurti bangadalekeun panonna we dari nempok langsung memu. Naon sih kita mah jeung pulangan ting sagala. Cek Pitria dina hatena. Jaki anu tekung silila datang deui bari
ngajingjing emer deui si kecai. Fitria harita cileugeg panon nanti beheungna ningali ka Jaki anu kaluar anu teu ngomong sakemeke ka manehna. Jaki anu memang dina waktu harita encan ngamandian rodana, encan ngumah rodana. Sanajan bersih oge tetep we Jaki mangelapan eta roda. Supaya anu meuli teh katarik, supaya anu meuli henteu jiji, ari ku seungit mah disabunan, dirinsoan jeung sajabana. Apik intina mah. Menang sababaraha waktu Jaki ngagosokan roda. Tapi kana ban-bana oge meuli kalerang bada resih. Mantak mun isuk-isuk teh roda Jaki mah katingali kinclong wae jeung bersih wae. Lantaran nyeta nu bogana sanajan eta roda batu roda sewaan anu pahaji. Tapi Jaki memang dina ngurus roda teh lir ibarat barang pribadi we sabab dipakena oge ku manehanana. Sedengkeun Fitria anu ngoronang lelaunan harita ningali ngelol saeutik sirahna tina lawang. Sakit pahingan geningan. Wah kacapena kerahanan. Aya kieu. Ngumah roda jeung katiris teh. Cek Neng Fitria bari neuteub seukeut ka Jaki. Anu lincah leungeunna nu keur ngelapan roda jero-jeroanana oge sarua. Kokotor-kokotorna dipiceunan. Tekung silila Jaki geus nutup-nutupkeun rodana deui. Alhamdulillah beres geningan. Jaki balik deui ka imah. Neng Fitria guru-giru harita ngoronang deui, pura-pura diuk deui we. Pura-pura panonna neuteub kana TV. Jaki pok ngomong ka Fitria. Fitria ngarere. Tapi henteu ngomong. Fitria bade tuang, itu kakang tos disadiakeun. Manawi Fitria kersa, cuk di dapur, bili Fitria lapar. Fitria neuteub, tapi kitu teh henteu ngomong. Jaki oge henteu loba kapapanjangan. Sok sieun Fitria ngamuk lamun geus neuteub kitu. Leos Jaki harita ngaleos ka dapur. Bari mawa kantong keresek ting naon eusina. Fitria anu teu nemalan kana omongan Jaki, harita keur tiba neuteub seukeut. Tapi ka Jaki ngaleosna Fitria murilit panonna. Si Jaki nawaran dahar. Memang naon manehna teh? Cek Fitria anu tadi encan ka dapur. Tapi manehna rek ka dapur sebenarnya manehna beuteungna lapar. Tapi manehna encan ka dapur tadi teh dagang sare. Ari beuteung lapar matak brewak tadi pas aya buah teh langsung kana buah jeruk. Jaki anu di dapur harita anu keur nyiksikan bawang, saledri jeung sajabana. Jang dina poe isuk ameh teu hese. Eta bawang teh geus tangtuna bakal digoreng ku Jaki. Sakumaha biasana tukang baso. Leungeun anu palinceng anu geus trampil deui. Sana sabab Jaki teh memang geus 4 tahun dagang baso leuwih beuneunan. Disaprak manehanana diajar nepi ka ayeuna geus kasebutkeun jago dina urusan dagang baso. Jaki henteu lelah sanajan penghasilanana manehanana memang pareto-pareto kurang ayeuna geus sabaraha poe beak wae teh disaprak manehna ditewak terus dikawinkeun teuing kunaon dagangna bet moncerna kerahanan. Ngan Jaki arek dagang kitu arek dagang kieu tetep bersyukur. Sabab manehna bisa hirup, manehna bisa dagang teh iwati jadi tukang baso. Can pernah kanu lain. Lamun teh mah Jaki lain teu hayang ngajaran kanu dagang lain. Tapi kulantaran geus pakna manehna bisana kana baso. Geus pernah eta ge dagang cocoan, eta galega. Dagang pakaian aya nu nitah, tapi nya kitu penghasilanana beda jeung dagang baso jeung cara dina ngadagangkeun oge beda.
Tukang baso mah teu kudu gogorowokan. Ngadaguan we diuk bari ngadekul. Sedengkeun lamun dagang baju natang teu kudu gogorowokan nya kitu di gang cocoan. Tiap aya nu ngaliwat nawaran. Jaki memang geus biasa dagang baso jadi geus hese anu kumaha-kumaha oge. Pakna di dinya meureun Jaki mah. Kitu anu kepikiran ku Jaki. Matak balik deui we kana baso. 4 tahun setengah dagang baso Jaki nepi ka ayeuna kasebutkeun jago nyieun bumbu jeung sajabah. Neng Pitria anu kapaksa manehanana leumpang. Sakumaha omongan Jaki anu geus nyiapkeun dahareunana. Neng Pitria leumpang laleunan nu katingali Jaki keur diuk we dina hanapeun meja dina bangku leutik. Anu sok dibawa ka mana-mana ge ku Jaki eta bangku leutik anu tina kai teh jojodog meureun ngaranna. Neng Pitria seungeus aya tukangan Jaki harita beheungna celeugeg. Naon anu keur di pasak atanapi nu keur diolah ku Jaki. Anu tetela Jaki leungeunna mah dipalincang na keranan. Keur nyiksikan bawang beureum, salendri jeung sajabana keperluan baso dina poe ieu. Tekung sirila Jaki cengkat geus beres nyiksikan bawang anu sakitu lobana. Anu maksudna eta bawang teh ku Jaki rek digoreng tangtuna. Saterusna nyokot katel anu gantung, Jaki ngahurungkeun kompor cur minyak. Di dagoan menang sajongjongan Jaki bari kelempus udud lantaran nungguan minyak anu ngagolah. Ret Jaki ngareret ka tukang. Jaki neuteub kanu nangtung bari neuteub ka manehanana. Pitria beli bade tuang sok tah. Terus disiapkeun ku akang. Ceuk Jaki cep kur sakitu. Pitria dina bibirna hayang nemalan. Tapi teuing kunaon asa berat rek nemalan teh. Era teuing kumaha ngan anu jelas hayang ari hate manemalan ka Jaki anu bageur kawas kitu. Pitria ngareret kana meja kadek kaameu seungit. Lantaran eta teh mangrupakeun menang meuli Jaki bari jeung tadi anyar ngagoreng di dituna teh mangrupakeun ayam goreng jeung sajabana. Jaki teu medulikeun pas-pasan dirina. Keun bae keur manehanana pribadi mah. Nu penting mah Pitria bisa sehat, bisa dahar. Pitria ini tinggalikeun wae sok bade tuang mah ngan wayahna we akang teu tiasa anu langkung sae tibatan ieu. Pitria nyela terang nyalira panginten. Kawas kumaha akang? Ceuk Jaki harita bari cengkat lantaran minyak geus katingali ngagolah. Terus harita bawang anu tadi meunang nyiksikan tadi gorengan ku Jaki bari dikorah-koreh. Pitria anu neuteub seukeut kana tongong Jaki dina hatina ngomong. Ya Allah. Nah aing kedah kudu nganuhunkeun ka Jaki. Atawa kudu kumaha aing. Cek Pitria bibirna geus ngarenyu arek nganuhunkeun ka Jaki. Tapi teu jadi teuing naon, asa beratna keranan bibirna arek ngomong ka Jaki. Nu antukna Pitria harita geek diuk dina deukeut di satukangeun Jaki dina kursi. Mangrupakeun kursi plastik. Jaki kutiba ngareret saeutik. Tapi teu ngomong kitu teh sakemek oge Jaki teu ngomong. Teu hayang ngomong ka Pitria tau kumaha. Pitria mimiti muka-muka segala rupana. Pitria ngareret ka Jaki anu keur ngagoreng. Jaki.
para mitra kaum dangu sadayana. Pitria anu teu kawawa harita muka biwireun. Ngomong ka Jaki, dek Jaki anu keur ngagoreng harita bika ngeureunkeun gorenganana. Mohon Pitria, ya naon? Cek Jaki anu teu oleh lentong, teu oleh sopan kanu jadi pamajikanana. Kamu geus makan? Oh, mangawe teraskeun. Akang mangkewe. Cek Jaki harita bari terus ngagoreng deui. Nu antukna Pitria oge harita ngabetem. Teuing kunaon. Asa kumaha kitu perasaan Pitria. Ngomong ku ngomongna beungeut asa bareubeu bareureum. Teu ngomong heuda eta teh jalema tukangeunana. Ngan lamun ngagugu kana hate mah geus jelas. Manehna amak nakeranan ka Jaki kulantaran Jaki jadi salaki. Tapi teuing kunaon beuki dieu. Manehna ngarasa simpati karunya ka Jaki ongko. Jaki anu ceuk paribasana mela-melaan teuing geus dahar ting can. Nu penting mah manehanana dahar. Ngantukna Pitria harita geus coba omong deui. Manehna sanajan bari ngabetem oge dah heuh lapar. Bari ngareretan ka Jaki. Neng Pitria nyiuk sangu sacentong. Da memang ai daharna mah teu gede. Pitria nyokot goreng hayam. Eta goreng hayam teh hiji tapi gede. Jaki geus dahar atawa encan? Namun encan kunaon ieu goreng hayamna kudu hiji. Namun dibiakeun ku aing sok sincak ieu dahar. Nu antukna goreng hayam teu dipotongkeun ku Pitria. Pitria dahar jeung goreng hayam make sambel aya lalabna. Meni seungit tur ponyona keranan Jaki oge anu teh Pitria oge barang daharna. Jaki anu ngareret sak reretan ningali Pitria anu daharna seponyo atoh keur Jaki. Kahiji Pitria daek dahar, kadua-duana geuning ditarimakeun. Bet di dahar eta nu mantak atoh keur Jaki mah. Tapi lamun teu di dahar kacida sedihna keur Jaki. Pang-pangna mah sok sieun Pitria gering. Kitu jeung kieu ari di dahar onaman. Puguh bakal jadi daging, kitu pikiran Jaki. Alhamdulillah geuningan dahar teu di dahar oge. Ya Allah, mudah-mudahan pamajikan abdi sing leah we. Sing tumarima kana naon anu dipasikeun ku abdi. Ceuk Jaki teu boleh ngadoa sanajan keur kumaha oge. Waktu anu beuki nyarelek ka peuting. Pitria anu geus beres harita daharna balik deui ka hareup. Dahar bubuahan. Tapi heueuh apel mah teu ditoel ku Jaku. Pitria teh nyaho meureun eta apel teh apel murah. Jaki oge sabenerna mah teu niat rek meuli apel teh. Dan kulantaran kagok we ku simbangna disodor-sodor kapaksa ku Jaki dibeuli. Ngan anu penting mah keur Jaki meuli buahna. Nanti buah jeruk anu memang aralus. Kira-kira 9:30 Jaki geus beres kurang goreng. Pitria geus teler panonna. Seubeuh dahar nongton TV wareg. Nu antukna Pitria nyarane dina tembok. Reup Pitria harita tibra manikot. Tibrana kerahanan. Jaki anu geus ngasup-ngasupkeun biogo gorengan jeung bumbu-bumbu karakeler. Seperti biasa we Jaki mah. Saterusna ku Jaki disiapkeun ditata di dinya tapi encan dikanarodakeun. Lantaran roda oge masih kena baseuh. Urut tadi di mandian. Geus beres kompor di pareuman jepret lampu oge di pareuman. Jaki init kacai
anu maksudna arek salat duha. Maksudna teh salat duha. Arek salat tasbih. Biasa song mesare manehna masuk salat tasbih heula 4 rakaat. Jaki salat tasbih meurina nepi ka jam 10:30. Da lumayan dila salat tasbih. Sanggeus beres salat tasbih, Jaki kerung. Astagfirullahaladzim. Tapi tria dedekeun asup ka dieu pada aing salat di dieu. Duh. Karunya teuing. Beureun bobo sare di ditu. Jaki gura-giru harita ngagulungkeun sajadahna. Jaki langsung kalu ke tengah imah. Barang breh ningali pamajikanana harita nu keur emok. Bari nyarane tapi peureum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Karunya teuing Fitria. Fitria. Cek Jaki harita noelan Fitria tapi kalah ku liat Fitria teh. Pakat ikut tibra meureun. Duh. Kumaha aing ya? Namun digeuingkeun dia tadi digeuingkeun dedekeun hudang. Pangguk kitu ku aing. Cek Jaki harita nu asa-asa awak anu jangkung leutik lengik teh. Geus teu mikirkeun dina naon lantaran karunya ka Fitria. Ngan kerieng we harita Fitria dipangku ku Jaki. Fitria ngaleh-leh dina pangkuan Jaki. Geus tepi ka kamar Jaki nyimpen Fitria dina kasur, nyatana kasur busa. Diteuteub lalaunan ku Jaki. Memang geulis Fitria teh. Renghap Jaki ngarenghap. Jaki anu ningalian simut dihandap nu ngagulung. Nu saterusna awak Fitria harita disimutan meni rapihna kerana. Astagfirullahaladzim, aing boga pamajikan meni sakitu gumulangna tur geulis. Teu nyangka sabenerna mah. Ngan heueuh. Cek Jaki geger dengan sorangan. Bagja dina hatena sabenerna mah boga pamajikan anu geulis. Tapi petaka oge cek dirina. Lantaran kajian teuing pamajikan geulis oge tapi dah heueuh ari teu daekeun mah itu bogoheun jeung kawin ge kapaksa. Ya kumaha deui. Iwati nunggu we keur Jaki kaputusan naon anu bakal dijadikeun tindakan ku Fitria ka manehanana. Dari manehna mah dina hatena moal arek ngaleupaskeun Fitria. Satungtung Fitria masih daek jeung manehna. Tapi nyaku ka di Fitria mah. Tapi Fitria mah lain mepel manehanana kitu cuk pikiran Jaki. Sanggeus nyimutan Fitria bari nangtung sakedeung neuteub seukeut kana piungeut Fitria beuki jelas ayeuna mah. Jaki ayeuna mah bisa neuteub lila kana beungeut Fitria anu keur sare menit tenangna kerahanan. Jaki lalaunan mundur ka tukang teu daekeun ngaganggu tawa kumaha sanajan eta pamajikanana nu sah keur dirina. Tapi Jaki tetep manehna henteu ngarasa yen eta teh pamajikan manehanana nu sah. Sebab di sabelah pihakna nyatana Fitria anu memang jelas awalna oge memang ngamuk jeung ngomong sabalang bentor ke manehanana. Daek sote dibawa ke manehanana akibat diancam kudu jadi bapana. Fitria nu ayeuna teu diberekna naon kudu jadi bapana. HP, ATM, jeung sagala-galana dicabut. Kudu mawa awak jeung pakaian sagede beunjeur. Itu ieuna kumaha Jaki, hirup jeung paehna kumaha Jaki, dahar ke daharna kumaha Jaki. Jaki keluar ti kamar Fitria. Sageus nepi kana lawang, Jaki nangtung neuteub ka Fitria. Jeung bobo gelis cek Fitria cek Jaki harita ngagernengkeun diri. Sanggeus kitu Jaki harita nyapuan tengah imah anu katingali pabalatak
cangkang jeruk ayang-ayangan. Tapi kerjaki tengah rasula tenaon. Terus we disapuan diasup-asupkeun kana keresek. Geus beres disimpen kana tong sampah we di dapur. Jaki balik deui bari diharudung ku sarung. Baju kokona anu geus diganti deui ku kaos tangan panjang. Jaki mawa angel hiji ke tengah imah. Ya Allah, hawa mani tiris-tiris teuing ye. Memeh sare Jaki harita ningali heula film-film bari kuralang kuriling dengan bola. Sanggeus rada peuting karasa lieur sirana TV oge dipareuman ku Jaki, lampu oge dipareuman. Klep. Kaayaan teh pararoek mongkleng. Jaki harita murungkut bari merongkol. Lantaran kaayaan hawa anu tiris nakeranan hujan oge nguripis tadaikeun eureun-eureun. Ngan untung teh henteu gede. Ngan pedah niripis we terus-terusan. Nu justru kalah mantak tiris keur Jaki. Beuki peuting Jaki tadaikeun sare. Awakna karasa tiris pisan. Ya Allah, aing tiris-tiris teuing ye. Ceuk Jaki harita nu karasa gadeg-deg nakeranan awakna. Sedengkeun di kamar. Ulisik Neng Fitri harita ngulisik. Bisa terus napa nona beunta. Urat reret ka kenca ka katuhu. Fitria harita cekeru. Ret kahanap manehna geus disimutan mani rapi. Nah, aing sare di dieu. Rasana aing tadi keur nonton. Nah, aing ngimpi asup ka di jero ka kamar. Tapi yang sah nu geus nyembutan aing meni rapih kieu. Nah, Jaki. Nah, aing dipangku ka dieu ka kamar. Namun teman aing dipanggil ku Jaki. Neng Fitria harita kegericeuman. Saera parada manehna lamun dipangku teh amah ku Jaki. Jakina di mana? Fitria harita cengkat talaunan. Nu saterusna ngelolkeun awak tina kamar. Culang cileung ka kenca ka katuhu katingali kamar. Naon teh? Dapur poek. Red ka tengah imah oge poek. Tapi kadenge ku Jaki atau tapi kadenge ku Fitria. Anu ngaharurum. Ya Allah. Nyakit gering gitu. Muriang pada tadi kehujanan. Capek teuing beureunan. Kumahanya. Fitria harita leumpang lalaunan. Beuki jelas ayeuna mah. Jaki anu merungkut bari ngaharurum. Kumaha aing ya? Fitria anu nangtung mancuh dina tangtungan anak neuteup seukeut awak Jaki anu burungkutan. Yakin teu sare sebab nahan katirisna. Fitria anu nagog leungeunna arek Noel kana leungeun Jaki harita siga ucing we. Tapi teu tulus. Aya rasa ragu arek Noel ka Jaki. Tapi Jaki beuki ngaharurung wae. Udah kumaha aing ya? Nah, Jaki dihudangkeun. Fitria harita nu bingung culang cileung karitu ka dieu heuh da naon atuh. Sing culang cileung oge manehna teu kudu naon teh teu apal naon kudu dilakukeun. Nu antukna Fitria harita ngawani-wani karep Noel kana tak-tak Jaki. Ya. Jaki.
Hei, hei. Cek Fitria harita bari noelan ku curugna. Ngaharurumna Jaki harita eureun. Jaki anu malikeun awakna. Rehet harita neuteup ka Fitria anu keur neuteup ka manehanana. Fitria, tacan bobo. Fitria harita gideug. Bobo deui, masihkeun wengi. Henteu, bobo deui, masihkeun wengi. Sok, bobo deui juk. Ceuk Jaki jiga ka budak leutik we ka Fitria teh. Anehna Fitria tita sare teh make jeung daek deh. Cengkat leumpang lalaunan. Jaki neuteup kana tangtungan Fitria anu jangkung leutik. Anu ngaleor asup ka kamar. Sageus aya di kamar, Fitria hatena deg-degan teu pada ruguh. Inget ka Jaki nu ngaharurung cikeneh. Jaki, namun henteu gering, awan henteu. Make jeung hitah, memang sarena kawas kitu ngahariring. Nyameureun ka sarena ngaharurung kawas kitu. Tapi lamun sarena ngaharurung kawas kitu kunaon make jeung pupurungkutan. Aneh. Fitria anu antukna harita ngagolerkeun di awakna kana kasur. Sukuna harita dibagudad ku simut antara memang kaayaan meni nyelekit tirisna kerahanan. Ih, meni tirisna kerahanan. Meni tiris. Cek Fitria harita bari ngareretan kana erang-erang. Anu katingali gordengna harita oyag-oyagan ka tepaku angin. Muringkak bulu punuk neng Fitria harita muringkak. Ih, kunaon eta gordeng meni bisa goyakeun kitu. Cek Fitria harita beri cengkat. Nah angin gitu. Cek Fitria harita bari neuteub kana gordeng. Nu katingali oyag-oyagan siga nu ngagupayan ka manehanana. Beuki murungkut we Fitria teh. Duh, aing melikeungna kerahanan. Sakit disarena di ditu deh. Cek Fitria harita beuki murigerig punukna beuki kanalna kerahanan. Eta gordeng teh siga anu ngalulucon ka manehanan. Fitria harita cengkat. Aing aduh. Fitria terpikir panjang harita gep nyokot angel hiji. Saterusna Fitria lempang lulusuhan keluar ti kamar bari mawa selimut jeung angelna. Sanggeus aya
Di tengah imah Fitria nangtung sajongjongan. Kira aku aing kudu sare jeung Jaki. Tapi namun teu aing keung. Mudah-mudahan Jaki tong ngareret ka aing. Tong nyahoan aing sare di dieu. Cek Fitria harita bari leumpang ke ketayepan. Saterusna anggalna disimpen di gigireun Jaki. Fitria harita gek diuk lalaunan. Culang cileung terus neuteub ka Jaki anu memang ngabelag-beg hideung. Da kulantaran memang dipareuman teh lampuna. Rada tenang hatena Jaki memang sare katingali. Goledag harita Fitria ngagoledag nukangan ka Jaki. Jadi akhirnya teh patukang-tukang. Fitria anu dikurubung ku simut karasa genah tibra haneut deui lantaran digigireunana memang Jaki anu karasa panas awakna. Nu antukna Neng Fitria reup sare. Neng Fitria anu memang ngaran-ngaran jalma keur sahare. Kulisi kaditu, kulisi kadieu we meureunna. Bagi kasubuhnakeun Neng Fitria harita teu nyadar. Rasana teh Jaki teh meureunan guguling we. Make jeung sukuna naek sagala rupa. Leungeun age muntang ngeukepan ka Jaki. Jaki anu asa eungap harita anu ngeukepan. Jaki kira-kira setengah opat meureunan. Mukakeun panona gebeg. Jaki anu kacida pisan ngagebegna. Kaget nu kacida pisan kagetna. Ret Jaki harita ngareret ka gigireunana. Katingali nu geulis harita keur nampeu bari peureum tibra na keranan. Kadenge dengkuranna nage manikot halus na keranan. Tina irung Neng Fitria. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Fitria Jaki anu ngaudangkeun noelan ka Fitria. Ulisik Fitria harita ngulisik brai ngabeuntakeun panona. Barang ningali manehna nu keur montel kana awakna Jaki. Ngan jerit we atuh Fitria harita ngajerit. Jaki, nanaonan kamu Jaki? Astagfirullahaladzim, Fitria. Nanaonan Jaki? Fitria ka dieu. Kapan Fitria bobo di ditu? Da kunaon aya di dieu? Cek Jaki harita bari ngorejat hudang. Fitria anu bari beungeutna. Cepret lampu harita didongkang ku Jaki. Itu anu aya dina luhureun sirahna, bray. Eta kaayaan teh caang. Fitria numbung disalahkeun. Jaki, wani-wani make jeung ngeukepan sagala. Astagfirullahaladzim, Fitria. Saha oge nu ngeukepan? Akang hudang teh ku alatan berat. Kulantaran eungap akang teh. Tapi Sah, Fitria harita geuwat nyokot bantalna. Ngaredkeun simutna. Nu saterusna digusur dibawa ke kamar. Jaki anu malohok we harita cileunge. Bingung ku tingkah nu jadi pamajikanana. Aneh. Kunaon si Fitria make jeung kadieu sagala rupa. Tingkah. Jaki harita ngareret kana jam dinding. Anu katingali waktu teh 3:30 kurang. Nu saterusna Jaki oge asa kahudangkeun. Manehna teu momorekeun waktu kayan masih peuting. Wantukna Jaki init ka cai. Manehna ngalaksanakeun salat tahajud tangtuna. Bari momenta neneda kana Maha Kawasa supaya pamajikanana keluarga manehanana sing disadarkeun khusus nama pamajikanana tangtuna. Direkeskeun ku Jaki setiap salatna. Sedengkeun Fitria anu ngagolerkeun awakna bari dikurubung tapi dan teu sare.
Atayana deg-degan teu pararugu asa era ku Jaki. Lantaran dah salah manehanana. Nah, manehna make jeung montel segala kana awak Jaki. Ih, naon sih aing make jeung depan sekali si Jaki. Jadi aing eratna karana si Jaki pajak. Neng Fitria nu ngarasa kaeraan ku Jaki meuneureumkeun panonna kakareket. Ngaran-ngaran anu kaeraan kumaha. Goleseh kaditu, goleseh kadieu. Asa inget wae kana kajadian cikene. Rarasaan manehanana Jaki teh kuguling. Nepikakeun montel segala rupa. Untung Jaki teu ngamanfaatkeun kitu ceuk pikirna. Untung si Jaki teh ngamanfaatkeun aing. Coba lamun si Jaki ngamanfaatkeun aing. Ih. Duh, Cek Neng Fitria harita. Tapi teuing kunaon. Sanajan manehanana kawas kitu. Aya rasa anu beda dina hatena anu katarima ku manehanana. Waktu anu beuki nyerelek ka subuh. Jaki anu geus ngalaksanakeun salat tahajud. Harita ngelolkeun awakna deui ka kamar. Katingali ungkay-ukayan Fitria anu teu daek sare, pok Jaki harita ngomong. Fitria. Fitria. Netepan yuk. Ceuk Jaki anu ngajak netepan, sorana lirihna keranan. Fitria harita mukakeun simutna tina beungeutna. Terus neutup seukeut ka Jaki. Netepan yuk. Ceuk Jaki harita ngomong deui. Fitria teu malan kalah kanutupan di beungeutna. Nu saterusna sare nukangan ka perbah Jaki. Jaki kitu maksa harita leos we Jaki. Nu saterusna Jaki salat di sorangan. Pabubeurangna Jaki seperti biasa jam 6:30 sibuk ngahurungkeun baso ngagolakeun jeung sajaban. Nyiapkeun sarapan seperti biasana sangu nu peuting. Ku Jaki sebagian digoreng, sebagian deui dihaneutkeun. Jang nyadiakeun Fitria anu memang masih kena ngagebrak. Kira-kira 7:30 Jaki geus nyiapkeun sagala rupana. Jaki nyampeurkeun ka kamarna Fitria. Barang katingali Fitria menikut ngagebran keranan bubuhan peuting beudeunan kaganggu sarena. Jadi digantian beurang. Astagfirullahaladzim Fitria. Nah masih kena tibra. Fitria. Ceuk Jaki. Fitria sare meuni tibra anak keranan. Fitria. Jaki ngageroan deui ka Fitria, tapi teu nemala. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Fitria. Jaki seunggeus ngageroan pamajikanana anu masih kere ngagebrak. Nu antukna ningalkeun pantok kamarna Fitria. Jaki ngeburu kana meja makan.
Eta meja makan teh meja makan nu alus. Ngan peda geus nyampak we di dinya. Ngan ku Jaki dibebersih, dibebener supaya geunah heunak kerana. Sangu jeung nu peuting daging titah sesa Fitria harita digoreng deui ku Jaki. Jaki mah memang peuting teu dahar. Sangu goreng harita ditutupan ku Fitria atanpi ku Jaki dina piring. Seperti biasa we kabeh ditatutupan. Dina hanapeun sangu goreng Jaki nyimpen duit 100.000. Aing rek indit ah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah. Mudah-mudahan anjeun dipasihan kemudahan dina sagala rupina ya Allah. Cek Jaki harita gagaran tersan dina hatena. Aya lian sasamat kanu maha kawasa kanu nyiptakeun. Sanajan kumaha oge manehna tetep menta pitulung anging kanu maha kawasa. Jaki ngaliwatan di ka kamarna Fitria bari mugakeun gordeng nu katingali Fitria masih kena gebra. Jaki oge teu ngaropen nu saterusna ngaleos. Gordeng dibuka-bukakeun ku Jaki, kacana oge dibukakeun saeutik supaya kamarna henteu pengep teuing. Panon poe anu geus nyinaran di belah wetan. Sedengkeun jalanan anu memang baseuh katingali, tapi dan lain leutak disebutkeun temok we jalanan teh di aya di kota mah. Nandakeun hujan peuting teh gedena keranan, katingali sisa-sisa banjirna oge aya. Ngan pedah lain banjir gede, banjir biasa we ti solokan lalit. Jaki keluar ti imahna. Tetep kana pantona. Assalamualaikum. Cek Jaki harita bari babacaan sama init gawe. Panto ditutupkeun pageuh. Jaki nyelotkeun teu diselotkeun ieu eta panto teh da heueuh. Bisi Fitria arek dikunci bisi kitu jeung kieuna. Tapi lamun teu dikunci kumaha? Wantukna eta panto dikunci sanekeun kuncina dialungkeun ke tengah imah. Jaki sanggeus kitu nganiatan dagangna dina waktu harita pikeun nyukupan kabutuhanana, pikeun nyukupan keluargana. Sajroning leumpang Jaki dina hatina gegerengan. Ya Allah. Nah, aing rumah tangga rek dibawa ka mana? Kehidupan aing kawas kieu. Tapi jelas aing kudu bener-bener nyimpen duit anu bener ya. Sebab aing ayeuna teu bisa poya-poya deui. Teu bisa itu ieu deui. Aing kudu bener-bener nyisihkeun duit ke jenting saperak ceuk paribasana. Ceuk Jaki anu sok memang rajin manehna nyimpen duit sandajan saperak 2 perak sapeser 2 peser. Tara nepikakeun beak pures. Jadi sok aya cadangan we keur Jaki. Jaki keluar ti imah. Papanggih jeung Haji Idris teuing tos di mana da make baju training, celana training, baju kaos, make celana nanti make sepatu sport. Dagang ki. Mohon Pak Ji. Wih di mana geningan? Biasa tadi jembatan we kaos batur. Aya senam biasa di dinya. Oh, olahraga Pak Haji. Nya, gitu. Nya entos satu Pak Haji. Abdi bicara heula. Nya kumaha pamajikan? Cager. Alhamdulillah Pak Haji. Ya syukur atunya. Bejakan bejaan pamajikan bisa enak naon mah kitu kasih ibu we. Nya. Mohon Pak Haji. Nya entos satu Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggeus puguh kitu mah. Jaki harita ngadorong rodana anu pinuh keneh ku baso. Kakara oge keluar. Jaki dipegat ku bapak-bapak anu lainna. Ge, rek dagang. Mohon Mang. Jika atuh panggieunkeun heula 3 mangkok ya aduh aya
budak pugu ge di Bogor ye. Ek dahar cenah weudeungeun sangu indungna can kaburu iya can kaburu barang beuli tuh. Oh, di mangkok mang. Nya di mangkok we. Sabarahan biasa. Biasa memang tara mahal-mahal 10.000 biasa. Oh nya di mangkok katinya. Sanggeus pugu kitu mah Jaki atoheun. Rodana dipinggirkeun ka jalan. Jaki ngagebruskeun baso jeung sagalana nyisikan di dinya. Seperti ilaharna tukang baso. Baso Jaki anu dikenal bara resih sagala rupana, ti mimiti roda daganganana jeung naon-naon sayur-sayuran oge memang bara resih. Jadi teu aneh lamun barudak mahasiswa saban poe ngagulung wae padahal mah lain Jaki hungkul tukang baso teh belah dituna loba. Sanggeus beres Jaki mikeun eta baso ka imah. Punten. Oh beres ki. Atos mang. Sok ka dieukeun. Ceuk si Mamang harita bari nyokot baso anu dina nampan. Dibawa ka jero imah. Daguan sagedeung jikinya. Aya duitna heula ya. Mun mang tenang we. Ceuk Jaki harita. Jaki anu ngarasa kaganggu kudu nama manehna wayah kitu geus nepi ka kampus. Tapi ayeuna masih keneh aya di dinya sebab Jaki ngaladangan heula baso. Tapi da memang rezeki. Piraku kudu ditolak kitu ceuk Jaki. Nu penting mah basona beak we. Kitu ceuk pikiran Jaki. Beuleut setengah jam Jaki aya di dinya na nu saterusna Jaki neruskeun di perjalananana. Dorong rodana Jaki anu teu kungsi setengah jam. Teu kungsi 15 menit lah lain setengah jam. Jaki geus nepi deui ka tempat dagangna nyata di hareupeun kampus. Anu seperti biasa we isuk-isukan teh loba nu rek sararapan barudak kampus. Langsung ngararomong. Ay, Mamang kemana sih? Ih, kita tadi teh yantosan. Hubungi muhun tadi teh keluar ti bumi ujug seur rumeser di. Alhamdulillah tuh gitu mah. Nya pugugen mantak Mamang raka dieuna rada telat pugugen. Bere ngabarasuk kitu. Nyan mohon atuh udah calik di dia teh bari ngabaso. Ceuk eta barudak awewe nu dariuk dina jukut. Anu ditarim non teh anu di tilaman ku koran atawa ku naon we. Sabab biasana sok dariuk dina babangkuan Jaki. Oh nya atuh antosan sakedapnya. Ceuk Jaki anu beberes rodana heula. Niungan eta roda nu saterusna Jaki ngagidig. Ek nyokot babangkuan jeung kursi anu disimpan di satukangeun pos jaga. Sanggeus beres Jaki hari tepok ngomong. Nu pesen sabaraha hiji kitu? 5an emang. 5. Anu ditusukna 2 mang. Nu ditusukna mah sabarahaeun? Sabaraha 5.000-an emang 2 nu ditusuk baso leutikna. Siap. Jaki pak pikpek deui ka karage datang hari. Dabuhan basona geus kajojo kasebutna geus para apa jeung wararawuh teu asa jeung jiga barudak. Jaki ngaladangan 5 mangkok baso. Kungsi datang deui nu lainna. Isuk-isuk keneh Jaki geus diserbu ku barudak siswa anu kabeneran arek ararasup tapi can sararapan. Satpam anu ningalikeun ka Jaki harita ge langsung ngagorowo. Ki. Mang. 2 mangkok ki, seperti biasa. Siap Mang. Emangnya? Siap. Cek satpam harita. Sabar nungguan Jaki anu keur dikurubung ku barudak siswa. Jaki anu pak pikpek ditinggalikeun ku hiji wanoja anu geus teu aneh deui keur Jaki nyata Neng Sapira. Neng Sapira anu diuk disatukangeun roda Jaki beda jeung batur mah diukna teh dina dinya we dina tempat meja dina tempat kursi anu disadiakeun. Tapi Sapira mah diuk dina pangdiukan Jaki duka kabeakeun bangku duka kabeakeun naon ngan pedah diuk dina meja plastik. Ratana dina bangku plastik disatukangeun Jaki.
Mang Jaki. Kumaha pira? Ayo ngabaso tapi engkenya. Nanti ayeuna. Nyana pira malebet nang ke 10. Geuning tos ka dieu ayeuna. Nyarios we tuh kumaha pira. Oh. Rek baturan Mang Jaki. Seneng teh di baturan ku pira. Ya, di baturan kudu geulis mah santos seneng atuh lah sasaha oge. Bohong lamun nyebutkeun aya teh seneng teh. Ih. Anu nanti pami seneng mah. Bisi bili bade ngabaso ayeuna tuh ku Mamang di pangnya damalkeun. Engke we, kedap deui. Kentos raya barudak di ditu tuh mamna. Oh nya tuh. Mang Jaki bade dieu, bade calik. Nya sok we calikan mah. Enggak beli bade dilahun ku pira. Ih, pira mah mun sok nanaon teh ka atoh tuh akang. Beureun ngarampeyak jeung pira-pirana dicalikan mah. Cek Jaki bari imut ngagelenyuk. Imut ngagelenyuk teh katingali ku pira mah teuing kunaon. Asa ngalenyap keur pira ningali imut ngagelenyuk Jaki. Mang Jaki anu kasebutkeun Abang Baso Ganteng. Geus jadi sawiwir hiji di tempat kampus. Lumatak teu saeutik anu meuli teh barudak awewe hungkul. Lalakina mah kur ala kadarna we nu meuli teh. Mareuli bari jeung ala akrab loba Jaki sering dihareureuyan ke barudak kampus. Tapi Jaki mah kur tiba imut we ngagelenyuk. Dai heureuy mah wajar kitu ceuk Jaki ka sasa oge. Keur mah manehna sebagai tukang baso. Jak ngobrol jeung ieu matangtuna. Keur Jaki diutamakeun. Piraku teuing tukang baso tungi. Atuh meureun tukang baso ge kalalabur. Sedengkeun Jaki mah memang ngabutuhkeun langanan anu loba saloba-lobana tangtuna. Mantak manehna oge sikepna kanu meuli teh teu diwiji-wiji, teu dibeda-beda. Ka si A, ka si B. Nu goreng patut, nu alus, nu goreng. Keur Jaki sarua wae. Imut ngagelenyuk diutamakeun. Tapi di antarana aya siswa-siswa anu memang ningali imut Jaki anu ngabayang kana dirina kana hatena anu teu bisa dipopohokeun. Kasup Neng Sapira anu kasebutna sering datang nongkrong. Kadangkala Neng Sapira ngaraguan Jaki nepi ka beakna nepi ka balikna. Tapi keur Jaki teu boga pikiran naon. Jaki jeung Neng Sapira wawuh teh aya kana 2 tahunna. Disaprak Neng Sapira asup ka kampus kadinya, Neng Sapira geus mulai datang kadinya. Sering malahan. Tiheula-tiheula mah sok jeung babaturanana, tapi ayeuna mah sok sorangan ge kelenep datang di dieu. Waktu 7:30 geus kaliwat, jam 8 barudak siswa geus pabuliak ararasup geus malalaya. Teu karasa 17 mangkok dina isuk-isuk keneh kaasup jeung ka tukang satpam teh. Jaki geus ngantongan duit. Gek Jaki harita diuk dina pelebah memejaan. Babangkuan nyaeta bangku panjang. Neng Sapira oge harita diukna geus pindah. Barengan abang ayeuna. Ayeuna we. Cek Sapira harita. Sapira anu memang rancuni tur geulis. Harita pok ngomong ka Mang Jaki. Mang Jaki. Kumaha pieu? Mang Jaki teh diperi mana sih bumi teh? Mang Jaki mah bade naon kitu, bade naroskeun ka Mang Jaki. Naon? Ya wajar atuh naroskeun mah, hoyong terang di mana gitu Mang Jaki teh. Mun pami tos terang bade kumaha? Nyaman ka ditu ka Mang Jaki. Piraku teuing bumi nanti amang ka bumi Mang Jaki, di bumi Mang Jaki mah teh sasaha. Gaya itu teh ieu teh nanaon teh ajal minus sanes. Mang Jaki kunaon sih meni alih pisan di amangan ku pira teh.